wabil khusus ka warga dusun Kawali tembongkeun kasucian mikanya jalma-jalma ali wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo anak yatim Ujang dipasih ke Ujang ngatur Ibu Bapak ini jadi pangurang ayah di dia anak yatim ayah di dia kaum duapan ayah yang Karawang bagi rezeki biasa ibu nonton di kegiatan sosial harus punya lihat pasti gaduh bapak pasti gaduh ibu pasti ayah anak ayah biang ayah sekolah kudu jualan gula ayah dahar kudu ayah numeri paling itu ayah bapak ayah emak rumah cungkuri sajumbeneng na emak sajumbeneng na bapak cantunak bisa ngabagjakeun kan jadi kolot ayeuna pun ramasa pun biangtos pupus nanti sakintun doa ibu bapak kolot teh kimat kanggo urang pame ibu ayeuna bapak ayeuna Ujang neng gaduh sepuh di bumi bagjakeun ku hidup sadaya munjung mah kudu ka indung muja mah kudu ka bapak cekat terangan ridona Allah ayah dina ridona kedua kolot urang burkana Allah ayah tidak burkana dua kolot urang cik urang salaku anak lobaan mana nyemcerikan kan jadi kolot atau ngabagjakeun kan jadi kolot ibu bapak sadayana anu ayeuna gaduh kana rama anu ayeuna gaduh kana piang cikawa rawatan indung bapak hidup sing dipikanya kos hidup dipikanya aku kolot mandi kilotik di mandian dahar kilotik diberekeun dahar dihuapan sekolah di jajanan nepikan nikah dinikahkeun ayeuna kolot urang geus tanpa daya tanpa upaya geus teu tiasa nanaon tos walakaya tega urang dipirakeun kanu jadi kolot tega urang dipirakeun kanu jadi indung tega urang dipirakeun kanu jadi bapak kesangna bapak jadi ketih urang kesangna indung jadi tanaga jeung urang Ujang dukasan sing bageur Ujang neng sing bageur sing sanaos neng tos teu gaduh rama sing sanaos neng tos teu gaduh pun biang insyaallah aya duduluran urang sadayana urang Sunda anu duluran anu paduli ka neng hap gaduh cita-cita cing luhur insyaallah isuk pagato anjeun ayeuna disapirakeun isuk pagato anjeun bisa jadi kepala desa isuk pagato anjeun bisa jadi camat isuk pagato anjeun bisa jadi bupati isuk pagato anjeun bisa jadi menteri isuk pagato anjeun bisa jadi presiden didoakeun ku Ujang didoakeun ku Neng abah hampura incung
kurang tos capirakeun maaf hampura Allah hampura saya deui kakiatan sungguing nu jadi anak anu jadi incu sing kuat Neng sing kuat ujang insya Allah aya bebarengan urang guyub urang bebarengan ngabantuan anak yatim urang bebarengan peduli ke orang tua mangga pasikeun buat cinta atos dipasikeun sok mangga dipasikeun mak hapuntennya ya tandanya talika asih ka dedeh ti karawang berbagi rezeki ti karawang guyub aduh tong ditingali saarageuna ieu talikanya mudah-mudahan teh saya kaanggo ku ummah sadinten Neng ujang tampinya sing sanos tong ningali usina nu penting tiasa kang dewe sakola atos bangga ke tukang kapang kerja kapangker abah sok di dieu heula bangga pencak sadayana itu bapak sering nitip jagaan emak bapak ujang neng jagaan emak bapak sadayana jagaan kalau kurang banyak duduh deunya duduh teuing mah hampura-puri punya pirakeun segala hal sapa budaya kene saumurnya jaipongan budaya kene saumurina pakaian tapi budaya tisi-tisi sri asih di susu asa kapapada kaya sama Gusti mau Gusti digagap